mangga ayeuna urang teraskeun wayusanu lima mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bih jeung disunahkeun ka makmum anu ngadenge babacaan Fatihah imam eta kudu sing gancang maca doa iftitahna. Saukuran makmum beres maca doa iftitah, imam tos lajeng kana maca Fatihah. Supaya imam keur maca Fatihah, fungsina makmum ngadengekeun babacaan Fatihah imam.